mangga ka Ibu Mewah Ramana calon pengantin dan istri anu didampingi ku para pagar ayu di pada semana lajeng wae kapayun urang sami-sami hayat di kasepingan calon pengantin dan pamager nanti saja bina baris di papaku pengelola ronceng melati urang sami-sami oge oleh jeneng surti ku sami soal Ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi Ibu Kalih Ramana calon pengantin dan istri di haturanan Marajang Kapayun kang olahraga proses apa salaku Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli alaihi wa sallim Bismillah beruak wiwitan mendarat bukai acara prosesi pambagi kesempingan calon pengantin pambegat di bawah rombongan semangga urang kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina anu gering ngajajabkeun ka ieu calon pengantin pambegat anu teu tiasa dibincik hiji-hijina anu sami rabuh hormati disingkuri. Alhamdulillah saku maha kauning aku urang sadaya wirah ieu calon pengantin pambegat miwah rombongan para pasungping jagong tuhur menangunun haturan wilujeng sumping disebut ing Pucegaluh kelurahan katelahna tempat anyar pangharepan sarakan terkahirupan kulawargi tawis pangrum-rum hate siloka kebersihan mana tanda tresna kanyaa mangle alhamdulillah tos dikalungkeun wilujeng sumping disebut ing Pucegaluh kelurahan katelahna tempat anyar pengharapan sarakan terkahirupan kulawargi tutup gunung kieu urama wilujeng nyaralikan dina tempat anu paratos disayogikeun atau kalian ke obat kehilang kasepupi disepuh kadang bagi kali para tatanggi oge anu parantos narapti undangan anu caraket anu tarabina semangga anu parantos serabu di ieu kahatur Cep Yandi Permana selaku calon pengantin pambegat miwah pangresa Bapak Kusinar Ibu Ipa selaku Ibu Kalih Ramana calon pengantin pambegat anu kusim kuring sangat dipihurama Napa selesai upami nakira menyekapan kalau tempat calikna biasa wae paintenan dilebetkeun wae ka sapalih apa ibu-ibu kali para tetanggi urang sabi-sabi nyakseni rarega proses anu utami Arema tukang sosis disayogikeun teu hilap atuh ka koordinator among tamu saupamina ieu tamu kirang kapan ka tempat calikna biasa paintenan di tempatkan di Bumina Sobil Makosin saat ini alhamdulillah ya anu jodoh anu kosong sekolah dalam kos insya Allah jalanan para pos ayah harwas wajib
dipegang dibukakan acara lanjut lagi pembacaan Al-Quran sedang salawat insyaallah dipawidasikan kegiatan pada atau sebagai sebuah penerangkan sedikit bila Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan ayyuhalladzina amanu sallallahu ayo atuh foto ngapangi Nukti wajib bestari Nikah bangsa utama Jatuh kerami pamatik jatining asih panjang regala kadudu Kerasa widina Allah subhanahu wa ta'ala Ya tabibi ya mubaja Anta jubat lil mu'ayya semoga kurang sesanya disifat dalam sangat amun panyungkan dilihat anna Muhammad Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khair apunten sing kuring dinten depan serta acan disahkeun ku saksi Pak saking saja bisa saparatos nyoni permana kaula nikahkeun anjeun anak teges kaula anu namina Ibu Silvia kalayan nganggo mas kawin ku aktos Rp70.000 ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Rabi nikah keputusan terus Bapak luas tangan kesulian pintu hijab kalayan mas kawin atas 70.000 ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nampi abdi karena pamayar mas kawin di Caroge abdi janji dari bakti ke Caroge tinggal salah kena kamera ke dia karena kamera tinggal ke dia Ya, 1, 2, 3. Tosok simpen deh karena eta suntangan heula neng suntangan heula ka tahan heula tahan deui tahan sun kening na cepeng tangan na oh kening siap oh siap oh sunna sigerna sok terus deketin terus tahan oh cekap Pak Namanya di Bunda Pang
sekaligus berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mengeluarkan Kami dibayar kontannya dengan sekian baru kena Selanjutnya dipastikan Dapat hantaran masih dokumentasi Om GN Photo Studio. Separuh sedih terpikir di tempat ada para sedih saya gitu. Di gedengan AC Bapak Punten Pak Haji mangga Bapak Sinara Pak Ica mangga samping saling kira waktu sama salami ieu kasusahan kapayahan ku hidup neng dimana dijaga rama salami ieu ngorbankeun jiwa hatur saya nuhun laksanakeun kabingahan Bapak hatur nuhun mudah-mudahan kasayang Bapak mugi Allah Subhanahu wa taala anu tiasa kabalesna tapi Bapak doaan oge sing pada dipenakeun di surga pindosna Allah Subhanahu wa taala. King Asep ngalih kana pangkonan rama mertua aneh ya Bapak sami sakali paparin ke Kang Neng supaya barokah rezeki banyak supaya sia Neng Tangga ya? panjang Yuswa bro di jero ada yang di tengah silih tetep silih kicepan tring hasil kicepan silih cepeng panangan anu kiwa nu kenca saya nu kenca we nah mistik hoyong si Neng horean kabi hoyong Neng naon bari PHP wae lanjut paparinkan ya Asep Kak Neng ka Asep Neng kin upami si anak bangsul di mana wae kantenan bangsul capek ku taros ku Neng bade ditaros mah bade tuang heula bade kulem heula bade ditaros gitu Masuk mana gitu? bade pang saya nanya Oleh ke mana emang? Kurang mani kan tuh, bau. Allahumma barik lana fi ma razaqtana kita. Mani ulah, bau. 1, 2, 3, ngomongkeun saya. Canawan masih suruh putra. Tes disedot teh si mancan di piwaran geus kieu. Jati raha